wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan mate aya asli aya far'ina mad asli tabi'i eta katelahna mana nu jadi qaidah mad asli tabi'i eta katelahna ngan lamun ditaros qaidah mad asli atawa mad tabi'i maka waleranana teh mala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab kana sabab mad asli tengah dagoan kana sadayana huruf tenarikan bal ayu harfin ghairu hamzin aw sukun min ba'di maddin tabi'i yakun balik takana tabi'i kabeh huruf saliyati hamzah jeung sukun sok terap anu mana huruf mate sadayana ayat tilu hiji wau dua alif tilu ya anu dikumpulkeun dina lafaz wayin sareng qaidahna hurufuhu salasatun fa'iha min labdin wayin wahya fi nuhiha huruf mad teh ayati lu sadayana dina lapad wayin dikumpulkeunana ngan peda huruf nu tilu teh ngagaduhan syarat lamun alif disukunkeun samemehna dipatahkeun lamun waw disukunkeun samemehna didhammah lamun iya disukunkeun samemehna dikasrohkeun ceuk urang mah alif pae ba'da jabar waw pae ba'da ps iya pae ba'da jr enggak sareng qaidah syarat mad wal kasru qablal ya wa qablal wawi dham syartun wa fathun qabla alif multazam iya ps jr numaina alif jabar syarat huruf madna ta eta teh mad asli atawa mad tabi'i khudhu ma didinya aya alif anu disukunkeun bari samemehna dipatahkeun atu alif teh statusna jantan huruf mad kulantaran aya huruf mad atu bakal aya istilah mad salajengna kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna sabada huruf mad kapayuna aya naon hamzahnya mana hamzah teh eta anu nangtung jiga alif eta teh hamzah naon cirina hamzah narima kana baris kulantaran sabada huruf mad teh kapayuna aya hamzah atuh disebatna far'i jadi dina mah namina teh mad
far'i pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebat far'i pedah sabada huruf mad kapayuna aya hamzah. Jelas teh itu dilebet satayaan. Nah sareng qaidahna wal akharul far'i mauqufun ala sabab ka hamzin aw sukunin musjala mad far'i mahmika butuh kana sabab hamzah tawasukun nu dipake sabab di dieu nu dipake sababna naon hamzah sabada huruf mad aya ngan kulantaran saur ti payun mad far'i maseueur atuh ngangena mikaduanya eta mad jaiz munfasil namina teh mad jaiz munfasil ari mad teh panjang ari jaiz teh menang ari munfasil teh papisahnya mad panjang jaiz menang munfasil papisah panjang menang papisah atuh pangna disebut mad pedah panjang pangna panjang pedah aya huruf mad pangna disebut jaiz pedah menang naon nu menang teh menang panjang menang pondok macana teh saur Imam Hapas panjangna sabaraha harkat 5 harkat ari pondokna sabaraha harkat 2 harkatnya ngaranna ge jaiz menang panjang menang pondok panjangna 5 harkat pondokna 2 harkat ari pangna disebat munfasil sabab papisah naon nu papisah teh huruf mad sareng hamzah naon maksadna papisah teh aya dina 2 kalimah huruf mad nama aya dina kalimah ma anu kahiji hamzah nama aya dina kalimah anu kadua nyaeta atainakum disebat weh mad jaiz munfasil sareng qaidahna wa jaizun maddun wa qasrun infusil kullun bikil matin wa hadza munfasil misah kalimah jaiz munfasil ulasalah anfusakum eta contona